Mari, 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 mari kita bergembira. Ayo, 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 ayo kita bergembira. Tadi teh nemedu bakal gending gandali nami ari kapungkur mah ieu teh kemot grup nagi ake mah nyaratna teh tina nami we ambi gampil gitu margi sok tarahilakeun ari tina nami mah gitu tanya gitu gending gandali teh kawin ngawitna nama aki teh sasaranna rencana di Bandung di Majalaya kapungkur teh nyata dina Calung nama Calung Kang Dedi, rasan aya Kang Yoyo, aya Kang Ocai, aya Mang Upos almarhum tukang kenang, terus Aki meuli di tehnya ngawangun hiji grup Calung, alhamdulillah anu dipimpin ku Kang Dedi Gandari di Bandung. Alhamdulillah ngajeng malahan paniten kapungkur pun sanes ulun kumalungkungnya kantor jantan juara gending, juara pokan, yasan kang di Bandung. Tah panginten kutos hubul, calon terkabul mah lagi kene di Bandung oge mun aya nu memang tak sapetos ayeuna. Mun ayeuna mah anu balik teu engal dinya. Tah panginten saatosna pan aya hujan oge aya hujan aya raatna, aya beurang, aya pocong, aya pinter, aya bodoh, aya beunghar, aya balangsa. Harita nuju rada di bawah. Janten sadayana teh aya kamajengan. Ti opat grup tak terterimaan teh nu ieu ngagaduhan grup. Nu ieu ngagaduhan grup, nu ieu marajang gitu tanya. Janten teu janten wae nayaga panabuh. Janten karokolotna masing-masing. Alhamdulillah naik pangkat. Kamu Dedi ayeuna di ditu aya. Ngadamel Gandari Kiwari. Oh aya channel di ditu. Ieu mah sanggar seni gending Gandari. Tetep upami den eta mah nangge kemot grup. Eta mah panginten ciri khas dan terlepas aya kemot grup da panginten awal. Alhamdulillah ku ayana Adi beula masih kena ngora anjeunna ngan aya cita-cita mah di sekolah gitu. Nah, ieu mah alhamdulillah panginten atos mararajeng panginten ayeuna khusus kanggo ka urang-urang lembur ake mah ieu teh panginten di sangar ieu teh sagala aya we. Maki panginten di antawisna barudak sakola oge aya nu hoyong nyuling, hoyong sapi ditampung heula di dieu. Sadar dikasakolakeun anu langkung luhur teh gitu kan. Satu dina ditemukan di areogna sisina anak-anak calungna kasapianana oge diajar MC-na, diajar saberna, diajar sungkem kanggo nikahan gitu. Mung sunat gitu. Gitu dah. Sunat penting anu diudagna gitu. Satahras cek ente sok sing aleu cek mohon. Ai rencana di Bandung namun itu semomot Kang Dedi Dede aya di rencana di itu di Bogor nyepeng sangar di sami di Bogor mau kan Mang Omo Cemomo bagi tiap dia kan baheula budak sadayana sok geregel gitu Ari menawi ece teh komo istri unggul ya. Jadi kenapa cinta gitu di sanggar oke silahkan kan panginten urang teh keur biasa ngajaga dina naon teh dina tata titi dudugana panginten urang teh dina antawis seni pangurang teh keur saudunan aya paribasa silya asa silya asih silya asuh kitu nya sa pamregang sa heuyeuk ulah panggilan-panggilan tampian komo aya dina bidang seni mah teu aya anu sistem urang pangalusna urang panggil tegana boga teh urang sami-sami we kitu tah dari katiasa mah teu aya anu hiji
kalau si anu pan alusna tah aya tetep latihan deui enten teh aya anu berhiji gitu. Nah di anu we di dieu nyata di anu sanggar nami sanggar dari alhamdulillah ayeuna panjenengan mupuk tatangi budak-budak tatangga oge panjenengan tatangi lemur oge anu sanesna oge hayu urang kesengan aya anu mikahoyong kacinta diri ngamumule kana seni budaya Sunda mah da meureun tetep urang-urang keneh gitu ulah leuwikeun hayu cenah urang diajar bahasa Sunda seni Sunda cenah urang da urang teh dicontohan teh tetep kedah kudu lalu heula da kitu pengetahuan dina bahasa pengetahuan urang teh urang Sunda sok sanos urang belajar we kudu dina nyantika gitu supaya urang teh dalu komara pikeun Sunda salawasna gitu kitu panenna amal dina perkawis sanggar seni Ngandali panjenengan alat-alat alhamdulillah panjenengan aya kadeudeung di pupuh di luhur panjenengan alhamdulillah katampi ge panjenengan ayeuna panjenengan aya pangarsa teh sepuh Abdi Hudi anu teu boleh tiris pangul utawi teh ringanana ngaroskeun reueus aya pupuh anu masih keneh kaset masih kena anu janten ayeuna dikareueus karena seni budaya Sunda janten pupuh ayeuna alhamdulillah panjenengan haturkeun nuhun ka Abdi Hudi kalih amu nuhun ya alhamdulillah hari ayeuna mah merhatoskeun ya nuhun tapi kan joledan hungkul joledan hungkul nya acan gitu da acan ke mah anjing mah bade sabenerna hayang ditaliwetkeun siap aya liwat masalah teh api ka Abdi Hudi beunana diantos kesumpingan hoyong pais lauk muhun hoyong pais naon teh pais lele gitu ya insyaallah seueur di pabrik di naon pasar ikan gitu aya sagoge-oge na urang menta gitu bener awan tuntun teh gitu dan oge sok mari kapupu sok barang penta teh kapupu janten panginten judulna mah semah nyuguhannya gitu bener mudah-mudahan urang sadayana anu aya di mana we ayana mudah-mudahan kamu urang panginten kamari urang terus tiara heula di antawis entertainment seni salurupi tanggung ria salurupi teh panginten ku ayana Covid-19 Covid-19 kan omat salah saena terus kena reda cenah nang urang tetep jaga kesehatan jadi panginten berkerumunan ada dari kerumunan tetap mau masker urang kesana sudah mau masker kan ieu mah mengopatan gitu kan aya jarak gitu aya jarak harus dijarakan berarti sebenarnya kita penting benar gitu ya teh area ayeuna mah wengi begitu mah ada di luar penting ya tara poe kayak gitu dia baca penting dua alam gitu itu mudah-mudahannya bayangkan kita ngemut kantos nguping nami aki kemot teh saudara teh perjalanan aki kemot tikawit panginten sanes turunnya dari turun mah panginten urang diukur handap turun bener dia tikawit macem karena sini gitu kan luar biasa perjalanan kan aya ngalangkung Mari, 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 mari kita bergembira. Ayo, 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 ayo kita bergembira.